Ya benar, produk kecantikan Mang. Wah, halus oke, tapi itu cara makanya gampang, mana tinggal pakai ya ka bener, kita langsung beres. Oh, siap. Itu unggul, tapi langsung berefek kan? Langsung. Kayak nuhun-nuhun. Nuhun ya.
kebiasaan nyaeta Purbalarang. Purbasari mah geuleuh lebaran heula panyakitna tong balik sa acan sager. Bu, tolongan abdi. Sahanya? Iya abdi bu, putra bungsuna Dedi Prabu. Piraku. Nuhun bu, panjang nu dicaritakeun mah. Ayeuna mah di mana nu bisa ngubaran penyakit abdinya? Aduh, eta mah teu terang ibu oge. Da ibu ge nembe ninggal penyakit kaos kieu. Kumaha tuh bu, tolongan abdi? Ayeuna Bu Purbasari bade ka mana? Teu terang abdi ge. Ieu ayeuna mah kan di bumi abi aya kamar kosong. Lumayan lah nyaman kalau Bu Purbasari samantau Wisma. Cenah naon kitu bu? Wios. Nya teu naon atuh, da Bu Purbasari tos dianggap budak ku abdi. Hayu ayeuna. Ini ku abdi sandakna. Nuhun Bu. Bu, dia kumaha? Bu. Wanian kitu maneh ngaliwat ka dieu euy. Heuh anjir wana kitu Boga nyari sabaraha maneh? Geus mah beungeut goreng ikeuh. Pisan pisan anjing hayang utah. pisan. Cenah saingan larang teh. Buluk ieu. Anjir burik Bulat, kitu. anjir. Jijik deh. Uyuhan aing mah. Embung keluar ti imah beungeut goreng kitu teh. Aya nu resep teh nya. Amit-amit. Iya, amit-amit jauh-jauh maneh ka urang. Hampurannya abi tadi lancang ke bibinya. Nya, cenah naon? Kenalkan abi lutung. Abdi Purbasari. Oh Purbasari. Iya. Mun kenging terang kunaon eta banget jadinya jadi gitu. Abdi ge teu terang basa eta teh nuju make bedak. Jol kieu weh. Cik teteh abdi mah ieu panyakitna teh tiasa diubaran. Terus anjeun balik ke mana ayeuna? Ayeuna abdi bade ka bumi sekretaris dari abdi. Oh pada diantarkan tuh ke abi. Teh teu kudu abdi bisa wisarang. Abdi cileh. Oh nya mohon. Jadi kami abi teh pada minta tolong. Minta tolong mau? Jadi kieu ceuna teh. Abi teh boga babaturan awewe. Manehna teh di dieuna teh loba bintik-bintik gitu. Oh, jerawat sudah jerawat. Oh nya aya jerawatna aya nu eta nu gede. Oh, jadi gitu. Paling daerah muka, panas sama leher. Tapi aing sih anu sauna ieu. Kapan? Bisa. Cik, jangan bawa we ka tempat praktek mami orang ubaran jadi ditunya. Ya, mami rek mangkat. Purbasari, aing mana di kuliah ayeuna sok dibully keneh tuh. Geus sih.
khawatir we. Aya eta banget aya kumaha. Nya Mendingan tuh. masih kieu-kieu wae sih gitu. Oh nya abi teh boga kenalan anu si ibu eta teh boga praktek. Cenah mah sih lumayan. Beneran. Tapi nya orang cobaan heula. Ayo, Kayak kapannya? Minggu? yuk, ayo. Bu, jadi kieu abdi aya babaturan nominal lutung. Manehna biasa ngubaran penyakit abdi ieu. Rencanana abdi enjing bade ka ditu. Bade ngobatan penyakit abdi ieu. Sari, kumaha lamun jelema eta teh boga niat buruk ka maneh? Teu, lutung mah bager. Kerhasil nama abdi teh ngaharepkeun leuwih. Abdi ngan hoyong nyobaan hungkul. Lamun maneh emang sayakin ieu, abi ngijinan. Turun sekretaris. Anaknya dah jauh teh di teh di mananya? Ibu, betul. Lah, iya nuker abi kenalkeun kamari teh. Ibu ieu. Oh iya Jamina, ninggali si Neng teh nya ini. Saya tuh mana banget. Lutung. Sama nih. Ya abdi Purbasari. Purbasari? Mohon Purbasari. Purbasari mah teu kieu. Mana yang Purbasari? Aya naon ieu teh nya? Ibu, ibu Purbasari. Nya sini Purbasari nu tadi di sana ka dieu. Oh, pantesan abdi jadi pangling. Ya emang Purbasari mah geuli. Terus ngaban bosan. Ya salah-salah. Nuhun, Bu. Ya salah-salah. Ayo. Purbasari. Ayeuna kan mana tos cadar. Janten ayeuna mana bade uih ka mana? Ka bumi sekretaris. Sabab selama ieu nu ngabantos abdi teh sekretaris. Abdi bade ngahaturkeun nuhun ka manehna. Sari mana cager? Nya alhamdulillah ayeuna abdi tos cager. Ieu berkat bantuan ti Lutung sareng berkati Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun Lutung. Sami-sami ari kitu mah abdi uih heula atuh nya. Ayeuna abdi bade pamit. Abdi bade ngahaturkeun nuhun bilih salami di dieu abdi sok ngarepotkeun ibu. Sami-sami, dapur Basari teh tos dianggap budakku ibu.
babaturan abdi nu ngaranna lutung manehna bisa ngobatan penyakit abdi. Lamun Purbasari geus balik, aya kasempatan manehna bisa ngeganti Purbalarang jadi CEO. Nah, aya Purbasari, maneh bisa galis deui. Mohon teh, ayeuna abdi tos cager. Mumpung aya Purbalarang jeung Purbasari, jadi bakal nimbangkeun deui saha nu jadi panerus perusahaan. Teu bisa kitu atuh, Dek. Kan abdi geus jadi pamimpin di perusahaan. Tapi jadi menang laporan lamun maneh gawena teu balik. Ngarah adil, jadi bakal ngayakeun deui seleksi. Saha nu lebih cocok jadi pamimpin perusahaan. Nya supaya adil ge mami setuju. Lamun abdi eleh, abdi harap teteh larang bisa ngubah sikapna jadi leuwih baik deui. Jangan jalankan perusahaan ieu. Abi yakin pasti Abi nu meunang. Abi bisa ngelekeun Purbasari. Dek saha wae nu menang ge da duanana mah anak kuring. Dedi yakin Sari nu bakal jadi penerus perusahaan. Nih, emang kualitas belakangnya emang ada tambahin. Ini ada. Kalau kira-kira ini berapa ya? Ya kan dong, masa yang kayak di bawah mahal kan di lain kan saya yakin kan? Ya bu, kayak realistisnya ini yang mahal. Itu aku aja kasih harga dong, mas coba yang lagi. Sama apa kan? Coba kasih harga yang pas. Yang bener dong, suka di mana satu, soalnya kita cuma main 5 mahal ini. Nggak udah, yang lain yang lain ada. Jadi geus mutuskeun saha nu jadi penerus perusahaan. Saha Den? Na nyaeta Basari. Nah ada Purbasari. Abi minta salomba deui bisa nentukeun abi nu jadi pemenang di perusahaan ieu. Pasti larang mere saran gitu aya alesana. Bisa wae maneh narik berubah. Eueuh salahna mere kasempatan. Dedi setuju. Pokona abi hayang lombana kudu pakasep-kasep tunangan. Nah kudu pakasep-kasep tunangan. Non hubungan jeung perusahaan. Soalnya kan engke lamun misalnya abi jadi pemimpin perusahaan dibaturan ku pasangan oge. Duh, kumahanya tong boro tunangan kabogoh ge teu boga. Nya sok, Dedi setuju. Lamun kieu carana mah urang meunang atuh euy. Yeuh, geus kasep jaba gagah kieu. Assalamualaikum. Lutung? Ieu maneh? Nya, ya abdi neangan awewe anu bisa narima abdi naon ayana. Kenapa? Abdi teu naon Purbasari. Sabelumna urang resep ka maneh. Jadi, ieu tunangan abdi. Ma Purbasari leuwih unggul, jadi mutuskeun nu bakal jadi penerus perusahaan nyaeta Purbasari. Jadi tega, ayo kan orang indit. Pak, sebenarnya kamari-kamari abi ninggal Purbararang ngegentoskeun bedakna Purbasari.
Jantan Purbasari teh banget jantan kote. Ayeuna abdi bade ngahaturkeun nuhun ka Dedi kusabab Dedi tos mempercantan abdi kanggo jadi pemimpin perusahaan di dieu. Hareupna abdi bade ngalakukeun nu terbaik jang kamajuan perusahaan di dieu. Sari bisa ngelola perusahaan ieu. Dedi oge percaya kalutung bisa mantuan Sari ngelola perusahaan ieu. Nuhun atos percaya ke abdi bakal ngabantuan Purbasari sakuat abdi sabisa abdi ameh ieu perusahaan bisa leuwih maju deui. Selamatnya Sari jeung Lutung. I've been reading books of Gimana selangnya nyiramnya?